wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa, sawatara ibar tisa kuliah tatar priangan sejak didogikan dina pidangan Kilas Warta. Dinten ieu edisi Salasa kaping 11 April 2017. Pamirsa, sasarangan sareng simkuring pun ada Siti Horija, urang sami-sami Bandungan bae, ibar salengkapna. Kebudayaan Sunda kacida pisan beungharna. Dina wangun warita tradisional contohna. Warita tradisional Sunda diboga ajen anu gede kana kamekaran jeung kabeungharan kebudayaan nasional. Contohna kasenian calung. Baheula kasenian calung kawentar di sakuliah tatar Sunda. Teu katara ti budak tepikeun kakolot ngamustarikeun ieu kasenian. Kasenian calung medalkeun sababaraha hiji tokoh kasenian Sunda. Salah sahijina Mang Dodo nyaeta tokoh kasenian calung ti wewengkon Majalaya anu tos kawentar di sakuliah Jawa Barat. Hanjakal kasenian calung lir pareum obor. Rumaja jeung nonoman-nonoman kurang wanong kana kebudayaan sorangan. Pamirsa, kumaha kamekaran kasenian calung ti mimiti medal tepikeun ka kiwari? Hayu urang perhatikeun bae atawa Bandungan ibar salengkep. Calung nyaeta waditra Sunda anu dijieunna tina awi hideung. Bedana calung jeung angklung teh nyaeta dina cara nyadakeunana. Calung mah ditakol, angklung mah dioyag-oyagkeun. Nada anu dipake dina calung nyaeta daminatilada atawa nu biasa disebut salendro atawa pelok. Sumebarna kasenian calung nyaeta di Jawa Barat atawa wewengkon tanah Sunda. Biasana calung ditabeuhna dina acara hajatan, acara pikeun ngaresnikeun hiji tempat, atawa mapag pajabat. Numutkeun Mang Dodo, sagala jenis lagu bisa diiringan ku calung. Kasenian calung kiwari kabagi ku sababaraha grup. Oge osok ditambahan ku unsur ngabodor. Salah sahiji grup calung anu geus kawentar di Jawa Barat nyaeta grup Darderdor anu asalna ti Majalaya. Grup calung Darderdor diadegeun ku Mang Dodo tahun 1882. Ya, di dieu sareng simkuring kudu ganti atau pesanan sareng salah sahiji tokoh kesenian calung anu aya di Kabupaten Bandung nyaeta Mang Dodo di grup Darderdor. Pak, simkuring bade kumaha naon eta anu dimaksud kesenian calung teh? Kesenian tradisional. Ari disebut tradisional teh kesenian anu atos ratusan tahun lahirna. Calung teh alhamdulillah Mang Dodo masih kene dilestarikeun, masih kene digarap. Menurut Bapak mah ieu mah kumaha pesan-pesan kanggo remaja pada biasa memulai remaja-remaja teh coba dilestarikeun teh saperto nyambut 17 Agustus. Yang kan supaya aya penerus pedama calung abdi anu sepuh upami barudak norana kene ka hoyong punten kan tuna teh mah aya anu hati. Alhamdulillah kesenian calung Darderdor salah kemana-mana malahan baru di kain aja masih kene eksis. Kalau teh di tahun sabaraha Bapak? 1882 di kain masih kan. Anggotanganna anu di anggotana Ada di ada aya anu paminada teh aya salendro sareng pelok oge aya madenda ayeuna upami dikolaborasikeun sareng gitar aya betonis. Terus kumaha kamakaran kasenian calung di zaman ka zaman Bapak? Memang ayeuna manghimbau kepada anak-anak muda supaya ulah parimun obor ke kanggo kapayuna aya nu neraskeun deui da eta mah seni urang sadayana nyaeta urang Sunda. Kita harapan mangke mudah-mudahan barudak anu ayeuna nu aranom cing resep itu cing hoyong biasa belajar karena seni-seni Sunda tos calung teh. Pemirsa, ayeuna seni calung teh geuningan tos kirang dimulai ku remaja di Jawa Barat teh. Nah, pesenna teh cenah tong duikeun ka pareum obor nyaeta ulah duikeun ka samet ka Mang Bungkul. Kedah dimulai ku urang sadayana. Kumaha sebenarnya tanggapan masyarakat ngeunaan kasenian calung? Sakumaha wano nonoman jeung rumaja ngeunaan ieu kasenian tak urang talungtik bae ibar salangkep. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngabuktoskeun sakumaha wanona rumaja sareng nonoman Sunda kana kasenian calung.
Punten Kang bae tumaros dupi akang uninya karena kesenian calung. Mohon Dupi akang resep henteu karena kesenian calung. itu abi Alasanna mas nah ieu gitar akustikan terus mata ieu tara dupi pernah minton kesenian calung. Oh, mun haturun akang Eh, sami-sami. wakosna. Punten awal ngawal wakosna sakedap dupi uninya karena kesenian calung. Kuningas gini Dupi resep karena kesenian calung. juga Alasanna tapi mah resepna anu launchpad gitar kumaha saratna pangdepan AA karena kesenian calung. tahu rabi mah di pemerintah cerkeun pentas seni sareng sisirkeun sangar-sangar itulah keparos masyarakatnya biasa kenal sareng diajar gitu. Oh, haturun akang wakosna. Oh, Punten Bapak bari ngawal wakosna sakedap dupi Bapak uninya karena kesenian calung. Kesenian calung teh neng mangrupi hiji jenis kesenian anu aya di Tatar Sunda anu mangrupikeun hiji kesenian anu beda dimulai ku urang khususna urang Sunda. Dupi Bapak resep teh karena kesenian calung. Bukan tenan malih bapak mah gaduh penyanyi idola nyata Hendarso dan kesenian teh baheula kesenian calung mah pasti baheula keneh terus dipuja-puja bahkan masyarakat teh seueur anu resepkeun. Kumaha benterna calung anu baheula sareng ayeuna. Kapungkur mah kurame-rame na calung hampir di tiap daerah kecamatan ngagaduhan grup-grup calung ayeuna mah masyarakat teh langkung mikawanoh atanapi mikaresep kesenian-kesenian anu sifatna modern dan calung teh teu sarame baheula bahkan seueur masyarakat anu tos teu mengenal karena jenis kesenian eta calung. Tah, kumaha ayeuna pesen Bapak kanggo nonoman anu tos teu wanoh kana kesenian calung. Bapak salah keluarga masyarakat Sunda ngahimbau nya ka para nonoman, para nonoja. Hayu urang memulai, hayu urang piara, seni calung teh margi ditinggal ti karuhun urang. Kanggo ngamajengkeun kesenian anu aya di Jawa Barat khususna di Sunda tapi di Kabupaten Bandung. Gitu. Dengan Bapak kanggo wakosna. Sami-sami teh. Nah, pamirsa, urang salaku nonoman sareng nonoja Sunda kedah ngamumule ieu kesenian Sunda. Ulah duikeun ka sapertos pareum obor. Tos CF generasi kolotna, CF oge kesenian calungna. Mangga. Pemirsa, wata anu nembere mangrupakeun informasi pamungkas dina pidangan kilas warta dinten ieu. Aya salah sesepuh urang tungkul kajukut tanggah kasadapan. Mugia jadi renyepanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan Eis Pangampi, simkuring pun ada Siti Horija, sija amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.